Teingan sang panutan ninggalkeun tan paalasan naon nu di lantaran ngaleostan papamitan salilana ngaulaan terobah ngahadepan lahir batin yang harepan ngalayanan jeung ngawulaan sajeroning rumah tangga cekra satu nyieun dosa malahan sok sabalikna teu patuh kana janjina dianggap tak ya pangaji pantes are dinyanyari si horeng man dekeur ganti nu heubeul di luli-luli asihna ukur mimiti geus laas teu gumeti dapon ngeunah keur pribadi batur mah teu diperduli teingan sapanutan ninggalkeun tan paalasan naon nu di lantaran ngaleostan papamitan salilana ngaulaan terobah ngahadepan lahir batin yang harepan ngalayanan
jeung ngawulang sajeroning rumah tangga jegra sateu nyieun dosa malahan sok sabalikna teu patuh kana janjina dianggap daya pangaji pantas arek dinyenyeri si horen mendaker ganti nu heubeul diluli